akhir-akhir karena tahu saya budak ngerakeun abdi mah da balakena yang bakal panjang muswana nah bukan fungsi perjanjian jeung malaikat Israil fungsi teu akhir-akhir tahu bat kadang-kadang sok itu dari abdi mah geus meunang hidayah geus meunang tahu begitu tapi ane teh cenah urang teh kudu dikasar nah urang can wae apa Rasul ayeuna ngalampungan malaikat Jibril keur naon eta teh keur ibadah atawa lain kayak di wahyu di Gusti Allah teh keur naon keur amang atawa lain keur ibadah berarti kudu ulah ngantos tapi kudu dijemput ngantos ane bola aku mah kere datang na bola cek kamu main sepak bola kan we kumaha mau perang tapi urang teh cicing gitu ngantos teh berarti kudu ngajalankeun sare ikhtiar urang kasarnya dan uang oge kadang-kadang urang cekak hoyong di pilarian kan urang anu kasarna nyata berantani dagangna jadi naon urang jadi PN geus naon pagawe apa nyata teh kasar ikhtiar sadang urang kok hoyong kacumpona ayeuna hayang menang pituduh hayang menang topeng tak urang cari kira-kira itu urang ka Rasul urang cinta Rasul cinta sholawat daya teh